Tah ngeunaan doa ieu lamun urang tadi naroskeun Nabi ngadoa teu ku doa ieu henteu. Naon margina? Tadi teh logikana. Sabab di zaman Nabi teu acan aya perhetangan waktos tahun baru Hijriah. Da mulai tahun baru Hijriah teh mulai ditetapkeun taunna mah beh dieu di zaman Umar bin Khattab. Gitu. Di zaman Umar bin Khattab kan sebagai khalifah tuh sok berkirim surat ka para gubernur-gubernurna. Jadi ari baheula mah di zaman khalifah kapungkur nu ayeuna jadi negara teh eta teh disebutna wilayah kagubernuran. Pusatna aya di Madinah, khalifahna. Tah terus menyebar ngembangkeun Islam di berbagai daerah. Di Mesir gubernurna gubernur Mesir Amr bin As. Terus aya di Yaman, aya di mana lah gitunya. Tah aya salah sawios gubernur disebut namina teh Abu Musa Al-Asy'ari gitu. Sok nampi serat aya bulanan dina surat teh gitu. Aya titi mangsana. Ngan can aya tahunan, jadi bingung. Jadi aya keluhan ti gubernurna teh ka Khalifah Umar bin Khattab teh. Abi teh sok nampi serat gitu, ti khalifah teh. Sasih Muharram. Tapi duka sasih Muharram anu mana ieu teh? Nah anu kamarina deui atau anu kamarina deui. Tidinya mulai aya kebingungan keur nangtukeun kitu. Sabab kebiasaan masyarakat Arab kapungkur nganamian tahun teh ku peristiwa anu terjadi dina tahun eta. Sapertikeun tahun gajah dumeh dina eta tahun teh aya tentara anu dipimpin ku Raja Abraha, tentara bergajah teh anu maksudna rek ngahancurkeun Ka'bah. Tapi kalah kaku Allah diturunkan manuk ababil teh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus tahun naon deui aya tahun renovasi Ka'bah. Ayalah durang we lah gitu. Tahun Covid pan urang sok ngobrol teh gitu. Tahun Covid. Tahun moneter. Tahun naon deui geuningannya? Tahun tsunami, tapi mual hilap gitu dikaitkan karena peristiwa ngan kelemahanana gitu. Nalika dina eta bulan dina eta waktu henteu terjadi peristiwa besar eta teh. Maka mulai we dirumuskeun ngariung para sahabat. Diriungkeun musyawarah keur nangtukeun iraha. Anu perputaran atau perhitungan bulan teh asa tahun teh bade ti mana mulaina. Para sahabat ngusulkeun berbagai usulan. Aya nu ngusulkeun tina sasih Rabiul Awal atuh Nabi dilahirkeun. Para sahabat nolak entong jiga Nasrani gitu. Kudu boga identitas. Aya nu anu masihan saran atuh tina bulan Ramadan pedah bulan suci. Para sahabat henteu langsung setuju. Tapi nalika aya saran ti Sayyidina Ali, sahabat anu paling cerdas gitu. Maparin saran kumaha upami dikawitan perhetanganna tina sasih Muharram. Santosna diemut ku sadayana rupina ieu pamendak teh ieu pendapat anu sae pisan. Tambih-tambih bulan Muharram teh bulan di mana Zulhijjah teh umat Islam beres ngalaksanakeun haji. Geus kegiatan spiritualna karek tuntas. Biasana sok muncul deui semangat baru, spirit anu anyar. Maka tidinya mah singkat carita sapuk we lah dikawitan dihetang dina sasih Muharram. Kaitan sareng doa ieu sanajan kalimatna teu aya ti Nabi tapi Nabi ngajarkeun hiji sunnah. Naon? Setiap awal sasih Nabi ngajarkeun doa.
Jadi Nabi ngajarkeun doa pikeun dibaca dina setiap awal sasi. Anu tiasa dibaca kurang setiap lebet kana awal sasi, setiap sasi. Di mana hilal tos katoong urang ngadoa. Aya doana aya. Doana urang cobi aoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam waridwan minar rahman wa jiwarin minasyaiton. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam waridwan minar rahman wa jiwarin minasyaiton. Hartosna ya Allah lebetkeun ieu sasih teh ka abdi sadayana kana kahirupan abdi kalayan kaamanan, kalayan kaimanan, kasalamatan, kaislaman, ridho pangeran anu maha rahman, sareng lebetkeun kana kahirupan abdi dina ieu sasih teh benteng tina godaan setan. Mamawi ieu urang ngaoskeun deui Pak. Mangga ieu tuturkeun aosan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam waridwan minar rahman wa jiwarin minasyaiton. Hartosna ya Allah lebetkeun ieu sasih ka abdi sadayana kalayan iman, kaamanan, kaimanan, kasalamatan, kaislaman, ridho pangeran anu maha rahman sareng benteng tina godaan setan. Tah ieu teh Nabi ngawurukan ka umatna setiap lebet kana sasih anu enggal ngaoskeun doa anu ieu. Berangkat tina riwayat ieu hadis, maka para ulama nyusun doa-doa. Di antawisna doa anu tadi kurang diaos di awal teh disebatna doa awal tahun, doa akhir tahun. Perak-perakan nuju di pesantren mah anu awal tahun, anu akhir tahun teh dibacana bada asar teh. Bada asar. Urang mah pan bada asarna di tempatna sewang-sewangan gitu. Upami anu awal tahunna sabada maghrib nembe mah gitu disakantenkeun bacana. Anu awal tadi nu kahiji doa akhir tahun teras diteraskeun karena doa awal tahun. Jadi bilih aya nu naroskeun mah naon cenah tu aya ti Nabi. Nah, teksna mah teu aya, tapi Nabi nyontokeun setiap awal sasih keur ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa nyuhunkeun pertolongan supaya sasih anu lebet kana kahirupan urang teh bari mawa keamanan, keimanan, keislaman, ridho pangeran. Doa anu tadi ge lebet nama sami intina mah kadinya. Aya versi nu kadua, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikeun hilal ieu ka abdi sadayana mawa iman, yumni kabarokahan kahadean, wal iman mawa keimanan, wassalamah mawa kasalamatan, wal islam mawa kaislaman. Rabbi ari pangeran kami wa rabbuka jeung pangeran anjeun Allahu eta Gusti Allah anu agung. Ieu doa teh lamun kurang ditarik pelajaranana ngajarkeun setiap bulan urang teh kudu muka deui mempertahankeun keimanan urang kumaha, keislaman urang kumaha, keamanan, ridho pangeran, godaan setan. Jadi setiap tahun teh diperbaharui, setiap sasih diperbaharui deui gitu. Muhasabah anyar-anyar deui sasih baru diweuteuhkeun deui keimanan anjeun, keislaman anjeun. Muhasabah teh berarti lebetna teh. Ya piwuruk ti Kangjeng Rasul setiap sasih diweuteuhkeun deui.
kasumangatan urang mata kedah aya tobat harian, tobat mingguan gitu, tobat sasihan, tobat tahunan. Tobat sasihan memang tepati jentre riwayatna ngan teu aya lepatna urang nyieun tanggal nyalira ge gitu rek ngosuskeun lah gitu rek istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Dari tobat harian dina waktu ashar teh Pak di mana catatan amal teh diangkat kitu ka langit. Salatil wusta teh disebutna. Hari mingguanan dina poe Jumaah gitu. Hari tahunan dina nisfu Sa'ban. Para jamaah rahimakumullah. Ayeuna waktu anu mulia. Urang sebagai umat Islam terutama di Indonesia nu namina Muharram teh hal anu bahkan jadi tradisi. Masing-masing daerah di Nusantara ieu gaduh adat istiadatna. Keur nyamapag Muharram gitu. Nepikeun ka di Jawa megeningan aya nu naon kirab sagara geuninnya gitu. Suro pararake baju keraton geuningan gitu. Aya nu dicaket di urang bade pawaipan gitu. Terus sareng sajabi-sajabina. Apakah eta sae mangga ngan pedah urang sebagai umat Islam nu keur berusaha hayang ngarti kana agama maka prinsip urang ulah miceun eusi nyokot cangkang gitu. Ulah miceun eusi nyokot cangkang. Maksudna da intina lamun kurang ditapakuran mah bulan Muharram teh intina kudu ibadah we. Utamina puasa. Bahkan upami kayang mah teh puasa sadayana pul sasasi kita teh tiasa. Nyanak di mana dalilna? Nya tina kaumuman bulan ieu we bulan haram. Panaya hadis menyebutkeun kieu bahwa pang abdol-abdolna puasa setelah puasa Ramadan nya eta di bulan haram terutama di bulan Muharramna. Jadi urang bade milih mang ari kuat mah sabulan puasa heuh. Bade milih anu pertengahan moal anu etana cenah bade anu 10 dinten heula sabab dina 10 dinten Muharram eta teh lebet kana diantawis pemahaman para ulama 10 dinten anu dimaksud dina al-fajr teh nyaeta eta hiji dugikeun ka 10 Muharram. Dina al-fajr teh geuningan wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watri. Gitu. Demi waktu fajar demi peuting anu 10. Sebagian mufassirin menyebutkeun 10 dinten teh Zulhijjah, sebagian mufassirin nyebatkeun nyata 1 sampai 10 Muharram. Bade 10 na eta mangga. Abdi mah bade engkeweh nu singkat-singkatna. Anu 2 dinten Yaumat Tasu'a jeung Asyura. Tah dinya mah urang kedah rada maksakeun komo dina 10 na dina dinten Asyura. Dina hadis Nabi diuningakeun ganjaranna teh matak ngiparatan kana puasa sae kana dosa sataun kapangker. Kan beureun ulah sabersih dosa we terus ngalaksanakeun puasa Asyura teh. Gitu. Ieu mah dina pada padilahna sareng mangrupikeun parentah anu khusus gitu diutamikeun pisan. Malihan dilacak dina riwayat puasa Asyura lebih payun parentahna ditampi ku Allah samemeh puasa Ramadan. Jadi samemeh lungsur kewajiban puasa Ramadan samemeh lungsur kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ta eta teh Nabi teh puasana puasa Asyura teh. Asyura. Da puasa Asyura mah ti kapungkur keneh. Ti zaman nabi-nabi kapungkur. Ti zaman Nabi Musa. Ningali dina riwayat dina dinten Asyura engke seueur rahasia-rahasia. Kautamian dina eta dinten.
Nabi Musa disalametkeun ku Allah tina kejaran Firaun jeung bala tentarana jatuhna dina dinten 10 Muharram. Nabi Adam ditampi tobatna ku Allah saurna dina riwayat sanajan kumaha ngabuktoskeunana pan teu acan dihetang beureun saksina oge teh dina bulan Muharram 10 Asyura. Eta teh. Jadi seueur kautamiana dinten Asyura. Tah keur urang mah isina nyaeta ieu. Anapun cangkang-cangkang nu eta teu sawios mah dasae. Ngan ulang kudu adil kan gitu. Ari kanu cangkangna tadi hade-hade tah dipersiapkeun ti awal keneh bentuk ieuna panitiana gitu. Panitiana dibentuk, rencanaana dibentuk. Nu jadi inti kapobohokeun. Nu jadi inti teh. Nu jadi inti. Minimal doa tadi begitu, doa awal tahun. Ngadoa emut kana lalakuan hirup ya umur teh geus nambihan deui gitu. Hanya tenggelam dina semarak keramaianana ai intina nu kudu jadi ibadah. Urang kapopohokeun. Eta anu ku urang teu diharapkeun. Salajengna para jamaah rahimakumullah aya sababaraha hadis mainnya ya anu khusus berkaitan sareng Muharram gitu. Urang cobi we diieukeun di guara. Nah satu acana ketang namina Muharram ya, penting rada didugikeun ditekankeun. Nu namina Muharram teh kan puncak tina sasih-sasih anu mulia. Anu opat teh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ti Rajab lah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ieu teh sasih-sasih anu mulia. Tah nu paling akhir langsung dinamian ku istilah Muharramna gitu. Ari Muharram teh anu diharamkeun. Diharamkeun naon? Papaseaan, nyieun kadoliman, peperangan, maksiat, bener-bener diharamkeun. Sing jadi bulan kataatan. Tah baheula dina riwayatna, orang-orang Arab ya masyarakat Arab harita. Sok rada bangor. Geus dibejaan bulan Rajab teh bulan haram, bulan Dzulqa'dah teh bulan haram, bulan Dzulhijjah teh bulan haram. Dan masih kena sok resep peperangan teh. Terus sok aya tradisi nu disebut an-nasi, aya nasi teh nyata mengundur-ngundur bulan haram. Jadi sok sangeunahna nukeurkeun bulan. Lamun ayeuna geus asup bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, manehanana hayang keneh perang, teh kajenting manehanana nyieun aturan. Jadi bulan Dzulhijjah na teh anu digeserkeun gitu. Matak Allah lungsur geuningan ngalungsurkeun ayat inna iddatas syuhur dina surat At-Taubah ditegaskeun bulan teh aya 12 tah nu opat eta teh bulan haram ditegaskeun eta teh sabab kebiasaan masyarakat Arab harita sok nuker-nuker bulan sabab masih kene betah keur peperangan kaburu Rayagung geus we nama urang anggap aya nama bulan nu lain we heula engke urang pindahkeun Rayagungna teh napikeun ka pernah kajadian umat Islam ibadah haji lain bener-bener dina bulan Dzulhijjah. Gitu. Jadi bulan haji teh dianggap dipindahkeun ka manehna teh? Digeser. Jadi bulan haji nu aslina dianggap beureun bulan naon? Bulan haji anu menurut manehanana dipindahkeun ka bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sehingga umat Islam pernah ngalaksanakeun ibadah haji kapungkur lain dina bulan haji ta ieu matak jadi sabab teh ditegaskeun ku Allah Subhanahu wa taala bulan teh 12 opat anu haram ulah dirobah-robah tah di bulan Muharram ieu langsung ieu sasih dinamian Muharram hartosna sasih anu dimulyakeun tur diharamkeun dihalangan kuduna jadi bulan keur urang nambihan kataatan. Insyaallah ya orang yakin
Setiap kasayan kataatan anu dipidamel dina ieu sasih nilaina benten sareng kataatan anu dilaksanakeun dina luar ieu sasih. Niat-niat ibadah anu sae langkung agung anu bade naon kitu nya umroh dina sasih Jul ieu Muharram sae pisan gitu. Mudah-mudahan gitu punjul gitu nilaina nilai ibadahna munggu Allah Subhanahu wa taala. Eta orang teh ku Allah teh jadi Allah teh karunya ka urang teh. Jadi mere waktu keur urang teh ningkatkeun kana amal-amal anu urang teu bisa loba gitu di luar bulan anu ieu teh. Dibere Zulqa'dah, dibere Zulhijjah, dibere Muharram supaya naon energi anu sarua, waktu anu sarua, kadaek anu sarua tapi buruhna ageung kita Allah Subhanahu wa taala. Tah eta lamun ditapak urang nyaahna Allah ka urang teh nepikeun ka kitu. Dititah ibadah dibantuan urang ibadah ku Allah teh. Jadi urang teh kurang naon lamun rek kupur ka Allah teh kabina-bina teh gitu. Lamun kurang syukur kana nikmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Rabi binti Mas'ud qalat arsalana Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata asyura ila qural ansar man asbaha mubtiran fal yutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman fal yasum qalat fakuna nasumu ba'da wa nasumu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihni fa idza baka hadukum ala ta'am a'taynahu dzaka hatta yakunu indal iftar. Ya, hadis berkaitan sareng Muharram. Aya hiji riwayat bahwa Nabi kantos ngutus salah sawiya sahabat gitu nya ka perkampungan Ansor, salah sawiya suku Ansor, penduduk Ansor di Madinah dina waktos enjing-enjing dinten Asyura. Itu. Terus Nabi teh talatah gitu, man asbaha mubtiron falyutim baqiyata yaumihi. Utus ka penduduk Ansor kali itu bari wartosan kieu. Saha jalma anu nyorang isuk-isuk dina kayaan buka alias henteu puasa maka sok teruskeun sesapoena. Maksudna berarti teruskeun we ari teu puasa mah gitu. Tapi saja lama anu geus asup isuk-isuk dina kayaan puasa maka sok teruskeun puasana. Maka fakunna nasumuhu tah ditinggal di dinya teh masyarakat paruasa. Nepikeun ka budak-budakna ge paruasa barudak leutikna teh. Di dieu digambarkeun cenah tu penduduk Ansor teh nepikeun ka hayang ngadidik barudakna paruasa Asyura teh ya. Nepikeun ka nyieun cocokan tuh kaulinan minal ahni tina wal bukan kumalah bukan cocokan gitu. Jadi supaya ngabebenyokeun supaya barudak teh daek paruasa cenah. Nepikeun ka lamun barudak eta aya nu ceurik maka diasongkeun eta cocokan teh. Pelajaranna naon? Ieu teh himbauan parentah anu hukumna sunnah sok mun bisa mah kompak paruasa jiga urang Ansor cenah kitu. Nepikeun ka budak-budakna paruasa cenah kitu. Urang mah da heuh atuh. Iwal ti urang mah kesadaran sewang-sewangan bae gitu. Hanya sebatas merenang mengasih uninga yen ieu teh hukumna sunnah anu sehat mah ieu mah da hukumna sunnah ieu. Tapi anu sehat teh gitu. Kan beureunan lamun serempak memberinya sae we tiasa buka bersama deui beureunan gitu. Jadi ieu mah nyarioskeun kapungkur gambaran kumaha para sahabat kapungkur khususna di perkampungan kaum Ansor di Madinah serempak puasa nepikeun ka budak-budak oge paruasa cenah. Nya nu mana puasana teh tadi teh apa? 3 tingkatanana lah. Dia mah milih we gitu. Bade sabulan full ge mangga gitu.
bade 10 dinten pertama kaping hiji nepikeun ka 10 mangga. Bade nu 2 dintenna wae abdi mah Tasua sareng Asyura mangga. Bahkan bade sadinten wengke anu Asyurana unggul mangga. Nabi ge dina fakta kehidupanna mah teu kantos ngalaksanakeun anu kaping 8 mah. Sabab Nabi kabujeng ngantunkeun. Ngan satahun sebelum Nabi ngantunkeun Nabi kantos cumarios. Saupami umur kami nepikeun ka taun hareup kami rek puasa teh jeung kaping 8. Keur naon maksudna teh keur ngabedaan teh Pak supaya ulah sarua teuing jeung bangsa Yahudi. Ari bangsa Yahudi mah puasana teh kaping Asyurana. Naon sababna? Kaitan sareng sejarah Nabi Musa teh. Dan nepikeun ka ayeuna ge bangsa Yahudi teh paruasa dina poenan Asyura. Sabab ngamuliakeun Nabi Musa teh. Dina ajaran kitab suci na aya. Maka Nabi ngalaksanakeun. Terus Nabi supaya boga identitas nyalira umat Islam. Maka Nabi gaduh rencana upami nepikeun ka taun payun umur abdi kami rek puasa jeung kaping 8. Tapi si horeng Nabi kabujeng wafat. Maka para ulama memahami hukum puasa sunnah dina kaping 8 ieu teh disebut sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah teh sunnah anu dasarna teh adalah rencana Nabi, cita-cita Nabi. Cita-cita Nabi ngan teu acan laksana. Mata pelajaran keur urang sadayana ge kitu ya. Lamun aya hiji niat kahadean ti dulur urang, sepuh urang, saha wae gitu. Niat rek ngalaksanakeun kahadean, sunnah urang sadayana ngalaksanakeun eta kahadean cita-citana teh. Komo upam sifatna nadar mah eta mah kudu we teh wajib. Gitu. Ieu mah henteu nadar ieu mah misalkeunana ngarencanakeun wungkul itu aduh asa hayang silaturahim minggu hareup mah sugan urang silaturahim gitu. Ka ditu ka dulur ka si mamang gitu ngajak ka urang bisa kena gitu. Urang dak hayu urang silaturahim gitu ka mamang maneh atau kumaha lah gitu nya gitu. Teh kalah kabur wafat gitu. Tadi sunahkeun Pak. Niat-niat kasayan saha wae utamina mah kula wargi urang, sepuh urang nu utami mah gitu. Tah nalika tos teu aya niat kasayanana sanajan lain nadar maka eta teh sunah ku urang dilaksanakeun. Ari kaduga mah emut kedah perkara anu sae. Perkara anu sifatna bisa dijadikeun taqarrub ka Allah. Naon taqarrub ka Allah teh amal-amalan naon rencana naon anu sifatna lain kamaksiatan jeung bisa diniatan hade gitu. Ari niatna cita-cita ka hayang nu lain-lain mah tong di ieu gitu. Niatan. Gitu tong dilaksanakeun tong. Gitu. Sakeunana aduh asa hayang sabung ayam gitu. Ulah gitu berarti gitu. Ingat emut catatanana pokona mah naon wae asal lain pamaksiatan, lain pidosaeun, lain pamakruhan jeung bisa dijadikeun taqarrub ka Allah. Bisa dijadi diniatan hade gitu tah. Maka sok laksanakeun. Sayang nyumbang ka masjid kan nuker ngawangun masjid gitu. Sanajan lain nadar gitu. Komo lamun nadar. Nadar mah hukumna wajib di kodoan gitu, di kodoan. Salajengna an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu asyura tasumuhu quraish fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah saumahu wa amara bi syamihi falamma purido Ramadan taraka yauma asyura faman syaa saumahu wa man syaa tarakahu. Ta ieu dasarna
ngeunaan sejarahna termasuk sejarahna puasa Asyura. Aisyah radhiyallahu anha nyarios bahwa kabuktosan kapungkur bangsa Quraisy, umat Islam Quraisy eta teh sok paruasa Asyura di zaman jahiliyah malahan mah kenapa tuh samemeh aya Islam, samemeh Nabi dongkap, samemeh Nabi lahir oge terus jadi kebiasaan cenah puasa dina poe Asyura di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW begitu jumeneng jadi nabi janten rasul nyandak ajaran eta Rasulullah ngalaksanakeun saum Asyura samemeh lungsurna perintah puasa Ramadan eta. Gitu. Jadi nu namina ibadah puasa memang ti kapungkur keneh. Gitu. Ti kapungkur keneh. Bahkan nepikeun ka ti zaman Nabi Adam geus napa tos aya gitu puasa teh. Tah anu kawarid dina ieu hadis Nabi sateu acan nampi parentah puasa Ramadan nyaeta puasa Asyura heula. Jadi sateu acan Ramadan mah berarti wajibna teh eta we Asyura sataun teh beunang sakali eta. Tah santosna kitu datang parentah puasa bulan Ramadan. Maka Nabi ngantunkeun puasa Asyura masa ngantunkeun teh henteu jadi wajib gitu kangge Nabi. Terus Nabi nyarios Nabi ngadau saha wae anu daek puasa Asyura baik puasa sajalma anu teu purun puasa Asyura maka tong puasa. Jadi wae hukumna sunnah. Jadi puasa Asyura puasa anu lebih tua parentahna teh tibatan puasa Ramadan. Salajengna an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahud tasumuhu yauma Asyura faqala ma hada qalu hada yaumun salihun hada yaumun najallahu bani Israil min aduwihim pasomahu Musa panahaku bi Musa minkum pasomahu amar bisyamihi ta. Ieu nyarioskeun ngeunaan kebenaran bahwa Yahudi ge memang paruasa Asyura. Nalika Nabi hijrah ka Madinah mendakan umat Yahudi anu aya di Madinah. Jadi harita Madinah teh lengkap umat Islamna jelas jadi pamimpin, aya bangsa Nasronina di Najron seseueurna, aya bangsa Yahudina. Banu Quraidah, Banu Kunaiko tadinya teh. Bani Nadir. Tah kelompok-kelompok Yahudi anu aya di Madinah nalika Nabi sumping hijrah ka Madinah kapergo katingali keur paruasa Asyura. Nabi naros dinten naon ieu teh nepikeun ka aranjeun paruasa. Kumaha jawabna bangsa Yahudi teh hada yaumun sholihun ieu teh poe anu hade dina poe ieu teh Allah nyalametkeun ka Bani Israil tina kajahatan Firaun. Nabi Musa disalametkeun maka Nabi Musa teh puasa syukuran ka Allah tina disalametkeun ku Allah tina serangan udagan Firaun. Maka Nabi kieu ngawalerna teh fa ana haqqu bi Musa minkum. Kami leuwih berhak atuh nuturkeun Nabi Musa tibatan aranjeun kabeh. Maka Nabi ge saur eta. Jadi ieu mah nembe puasa Asyura gitu. Ya barang pun ada perencanaan gitu, udah perencanaan urnya gitu. Tah salian di puasa mah nya urang mah nya. Kumaha we Pak nu namina sasi-sasi haram? Sami prinsipna mah sasi haram tong aya
perpaseaan, permusuhan, silaturahmi rakeutkeun. Tamina ayeuna dina sasih Muharram ya momentum awal gitu urang 1448 Hijriah. Itu teh karaos gitu. Urang teh berarti Nabi teh hijrah teh harita 14 yang lalu 1448 yang lalu Nabi teh 1000 tahun langkung hampir saabad setengah gitu. Tapi lamun ninggalina riwayat mada Nabi hijrahna sanes dina sasih Muharram pisan eta teh. Justru Nabi hijrahna teh dina sasih Rabiul Awal. Anapun sasih Muharram cita-citana, rencanana, kebulatan tekad Nabi keur ngalaksanakeun hijrah mulaina dina sasih Muharram. Nembe prung prak dilaksanakeunana hijrahna teh dina sasih Rabiul Awal, bulan Mulud. Peristiwa hijrahna. Hijrahna teh penuh dengan rintangan, Pak. Hijrahna teh susulumputan ka Madinah teh. Diudag-udag Pak ku parentah ku pesuruh Abu Sufyan teh geuningan. Jalma anu bisa mawa Muhammad rek dina kayaan hirup atawa maot bakal dibere 100 onta. Atau para pemuda di Quraisy teh paheula-heula teh hayang ngaburu Nabi teh. Matak Nabi kedah nyumput di Gua Sur teh. Sanes sadinten, sanes sajam 2 jam, sadinten 2 dinten teh di Gua Sur teh. Itu. Eta teh sababaraha dinten dan nepikeun ka dina riwayat paminta lepat gitu. Peristiwa hijrah Nabi teh ti Makkah ka Madinah eta teh sampaikeun ka beberapa hari, 8 hari nepikeun ka 10 hari eta teh. Da susulumputan. Kabayang di Gua Sur, lah lamun semat sababaraha menit mah gitu. Gitu. Digana anu ka Makkah anu ka ieu panginten pengalaman gitu. Semat rekreasi asup sabaraha menit atau ninggal gitu. Ia mah berhari-hari di gua, berhari-hari di gua teh nyumput bari Gua Sur teh sanes gua anu ageng terus aya lolongkrang di jerona gitu panyupan sanes anu urang ngasupkeun awak kana gua teh katingali tungtung gua teh gitu. Harita Allah Subhanahu wa taala nyalametkeun Nabi ku lancah teh geuningan gitu. Nalika diudag teh tah ku pesuruh Abu Sufyan teh harita Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun si lancah teh nyieun sayang di dinya teh gitu. Maka kapikir ku logikana lamun aya jalma di dieu pastina ieu teh bakal rusak sayang ieu teh, sayang lancah teh. Geuningan dia sayang lancah masih keneh we teh. Oh berarti Allah jalma ka dia. Padahal sidik Nabi teh aya di lebat sareng Abu Bakar As-Siddiq. Nepikeun ka putrana Abu Bakar. Gitu. Sana minatnya Asma bin Abu Bakar gitu. Anu ngahaja nganteuran ka Nabi. Sabaraha dinten atuh dina gua teu bebekelan gitu. Sana hijrah jalan anu mulus gitu. Sanajan memang dibandingkan serang ka Thaif mah gitu. Sabaraha kali percobaan hijrah gagal Pak. Itu anu paling menyedihkan nyaeta nalika hijrah ka Thaif teh. Bikin ka Nabi di baledogan teh ku batu, bikin ka Careham ieu teh abor-aboran ku getih. Gitu. Lahir nama ternyata di Madinah Nabi kengeng keterbukaan jalan gitu. Hijrah ka Madinah akhirnya. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, rupina sakitu guaran ayeuna da parantos bade isya. Ieu mah nambe pangjajab urang dina sasih Muharram anu mulia ieu. Najan urang nganggap biasa, tapi tetep Allah ngabedakeun ieu sasih. Najan urang ngisianana ku amalan anu biasa, tapi Allah ngabedakeun amal-amalan anu dipilampah dina ieu sasih ku Allah dilipat gandakeun.
sabab nalika ngalaksanakeun kahadean urang plus meunang ganjaran ngamulyakeun kana sasih anu haram ieu. Pelajaran pentingna keur urang sadayana di tengah semarakna sagala rupa kebiasaan atanapi program-program tahunan, maka urang mah mangga sae tapi ulah nepikeun ka resep kana cangkangna wungkul tapi eusina seueur kapopohokeun. Tah kituna urang sami-sami nah ngemut-ngemut deui kumaha urang saena minuhan amal soleh dina ieu sasih Muharram. Sakitu panginten anu kapihatur urang tutup kalayan doa sapu jagat sasarangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.